sanggup. Mesti sanggup ngurus Iem. Aing mangkat. Aing udah di mana ya banget. Raka. Aing mumpung can gudang si Iem. Mumpung isu kene arek mangkat aing mah. Tekarunya pisan ka aing teh si Iem. Tapi lamun aing kabur, seblokan aing eueuh nu ngalaan kesahan nu ngalaan nya. Arek ngadon ngendong we di saha we. Kayak isukan balik deui gitu. Supaya kapok si Iem. Nya ceblokan aing itu, kadang ge panen. Macam mah isuk-isuk teh ngopi. Ieu mah malah ge gembol coba ge kos nu guru. Aing arek kabur ka mana nya eueuh tujuan. Kitu nage itu mah imah aing ieu lain imah si Iem nya. Aing kunaon ninggalkeun imah sorangan teh hidang. Mak kenaon? Saya tuh mau gembolan naik ke mana? Ya rek ka mana meureun ieu is aing eueuh tujuan. Udah ge pusing aing mah di imah si Iem neangan wae masalah. Nah, tujuan mah nya bingung mah, ke mending-mending teu diampihan ku aki-aki deui. Heuh pugu ge. Mama kan kolot ge bahenol kene. Coba ge anya lamun emak kabur neangan moal si Iem. Aku sih udah ada pelajaran kayaknya manya. Heeh. Nya geus ayeuna mah emak tuh ka imah Neng heula nya. Heuh, Coba ge neangan moal nya. daripada teu pugu tujuan ka mana-mana. Nah, mah ayo ka urang we. Sekalian mah ge can ngopi. Aya kopi teu? Aya kopi, aya kulup cau, aya sagala dan ayo. Ayo. Ari mah ka mana sih? Isuk-isuk meni eueuh sora-sorana acan biasana masuk gegerewekan, hayang kopi teh, hayang teh manis teh ya. Ayeuna meni eueuh sora-sorana acan. Ieu batu rek ngangen ieu ge. Nya bungbuna ge arareueuh rek minta duit teh ah. Ka mana meureun? Mak. 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 Eta lantaran naon sih, Mak? Ya kamari cuma ge teu boga-boga cenah ge majer teh ku haji boga hutang. Kasih Iem minta nagihna ka anakna anu orang Jakarta teh ya. Oh, anu si Asep-Asep teh nya. Heeh. Atuh si Hutang Jem banget banget. kitunya. Aya we Heeh, jadi pusing. Jeung ngesekeun kolot teh aya we teh ya. Heeh. Ini saya mau tolong ya, Deh. Kamana sih ini teh ah? Ka sawah sugannya. Rek ngejo we ah. Ke balik di sawah teh mah enak ari dahar. Oh. Dia sampai ke joges asak can balik keneh wae mah teh ka mana nya? Aing mari diteangan sugan ah. Diteangan ah timelangan ini teh ka mana meureun mantogna ah aya wae. Ka mana sih matenya? Cun soten teh kunclung keur modal ah aing mah. Ma.
teh biasanya sok nonggeng wae di sawah. Ma. Mate ka mana sih di imah eueuh? Di sawah eueuh pimelangeun wae aing mah da. Jang, ningali emak-emak teh Jang. Nya sekitar umuran barahannya poho deui da. Sakieu we tah awakna teh sok make tiungna teh ditilepkeun kieu. Jang. Ningali emak-emak teh. Ibu-ibu tah umurna teh sekitar 60 leuwih lah. Terus manehna teh sok make tiung dikiekeun wae, tiungna teh sok hideung. Tadi mah hideung da ciga nama keur isuk mah. Ningali gagu, ari sugan aing teh bener. Aing mau coba lak wae. Bari aing pusing gara-gara aing ngomong setting tinggal. Ari sugan teh jelema bener teh mah gagu, boron mah aing ditanya keur mah aing pusing nih ngan ini. Di dia mana? Itu di bangku, di bangku. Enggak di dia, mama di dia. Kira tuh jangan kopi ya. Heeh, Neng. Mau kopi. Oh, mak, kebuka kopi lah kalau murah ya, mesennya. Tong Neng, kau betul non cai herang gitu Ada nana. sih cicing. Oh, di kuenya. Heeh, Neng. Hari ninggang di anak batur mana kuat bager kakolote. Tempo di anak sorangan mah meni kuat nemen teh. Ya Allah ya Robi. Mate ka mana sih mangkatna? Gue sih ka sawah eueuh. Neangan ka jalan raya ngalah amprok ke jeung budak burung. Budak gagu aing apes capek banget. Ya geus meledong rek hujan. Aing kudu ka mana ieu teh. Dan ini odah mah teu gablegeun HP nelpon-nelpon ka saha. Sini ke mana mama pahayung? Aing meuni keder nyaho. Kunaon sih? Nyangan ini odah ti bedug subuh eueuh. Ka bawa cai sugan yam. Goblok sama aing pugun neangan eueuh dicolokan ge. Sia geus ka sawah can teangan. Bos eueuh biasa sok nonggeng wae ngalaan genjer, eceng. Sugan kalancep na kata Ida di ditu. Di Subang. Heeh. Ngadaikeun teu bogeun ongkos ka Teh Idah mah. Teh Idah mah komo, mainna mah di Subang jauh. Eta kunaon sih mah oda eueuh. Nyaho. Sugan enak mah geus balik yam. Teuing atuh aing bararingung da sakapeung mah. Oh, eta teh buah-buah sigana mah mangkat da. Ma odang teh. Mana? Nya eta sia beureun kamari sugan musingkeun wae ka Ma Oda. Teuing eta ngomong payung aing tong dicokot Dapat tukang emas sia. Tukang emas keliling ya. Heeh. Teangan atuh yam apa Wah aing keur sia. neangan tadi aing neanyakeun tuh ka ditu tuh dinu itu tuh di Oh, gardu. di itu teh ya. Oh, aya budak gagu aing meuni kesel. Geus teangan we aing mah sieun sia dimutilasi mas sia Mana nu beukieun kan ini Tanyakeun ka Bu Haji sugan, mana nanyakeun cer ka Bu Haji. Can. Kamu salah atuh jeung pengumuman sugan. Oh, ada modar, meureun diumumkeun di mushola. Satu kali itu sia ka Bu Haji we ayeuna mah yem. Namun teh ka si Iis, tanyakeun ka si Iis aya wo. Lu saya ka Bu Haji heula. Itu ka Bu Haji. Sare ka mana sih? Ayeuna kuliah obat nyamuk heula dah. Anggur ereng-erengan meuli obat nyamuk sugan burung. Kangen kene Asep karena ke sapoe-sapeuting geus mangkat deui. Iraha amprok deui nanggen buat beres skripsi. Bu Haji. Bu Haji ningali mau dah tuh Bu Haji. Teu nyaho teh anu ku sorangan. Bu Haji meuli judes banget. Nya maneh hirupna ngan nyieun wae masalah. Ye, mau dah kabur teh sabenerna mah gara-gara Bu Haji ciga nama. Sia menyalahkeun ka Bu Haji introspeksi diri hirup mah. Ditanya ngalah judes banget. Nyaho lah sanu teu kesel nyieun wae masalah. Pulangkeun tah duit nu kamari ti si Asep. Duit naon sih Bu Haji teh Duit naon wae hirupna teh daekeun terbuka. Kok nyari terbuka mah gelo men Bu Haji.
Hanya mana ge, hampir mirip. Batur nekeun mah odah, halah ka mana karep ngomongna. Yang mana ya, angin kesel wae, so gede itu ah. Ini mah buat babalatak ieu si Isma anak loba oge. Ayah Mak Oda didinya gede si Iem tadi nangan Mak Oda kasih istenya. Si Iis, tuh hidung eta ngagawekeun Mak Oda. Nyahoun moal nyak wae bejakeun si Iis ngagawekeun si eta tah si Iem indungna. Tuh hidung kolot-kolot oge. Ini capek aing teh nyangan ini Oda. Malah amprok yang budak gagu deh ya. Lumayan. Anjuk bubur ya tadi. 50.000 ge loba. Kamerana iraha we ah. Tapi ingat ka emak. Bari jeung galak ongkos gitu oge indung aing. Biasana masuk bareng. Oh si Iem aya tuh. Bebeja aing ayeuna ah. Karunya. Mangkat ka mana ayeuna nya? Yang mah pimelangkeun wae. Jeung coten anu markosa, da ayeuna mah loba duda bodong nu ditinggalkeun pamajikanna ka luar negeri. Yam. Gusti. Aya atuh. Naon? Oh, masih aya di si Iis digawekeun ku si Iis tidang. Nu bener cari ngomong teh. Saya tuh percaya ke aing masih sasapu we di mana si Iis. Si Iis ku nemen-nemen teuing si eta Iem. Oh, pantesan aing. Nyangan teu kapanggi-panggi. Di si Iis ka si Iisan tadi. Kan. Nya heuh eta teh ka si Iis ayo. Belum aing dakeun bubur heula. Mau di saha? Nganjuk aing geus liwat 10.000. Ulah lila teuing masih itu ah. Oh, iya tak aing ge. Tuh kata-kata ku sia tuh. Gusti, heuh geuningan bela. Si Iis mah ka situ nya. Udah digawekeun indung aing, ku teh Iis. Aing jengkol da jadi nate. Kali itu kan dadak ayo. Tuh, iya mindung sia tah di dieu tuh ku si Iis digawekeun. Mak, ari mana naonan sing ngabagu di imah batur. Kalau ngababu aing mah keur ngalindung ka si Iis. Kali nu kunaon sing bangku anak itu kan teu narima. Pusing aing mah, cicing wae di imah teh Pusing pusing. itu sama apa kan cuma Wae. Lain pusing karena aku eueuh beas. Pusing ku sia. Loba heuh pusing eueuh beas mate. Katama ku maneh. Karena ku sia tah. Teh hidang. Ayeuna di dieu keur naon deui? Hayu balik. Aing mah rek ngendong Hai, si balik. Iis. Balik, ngerakeun. Kuli, eta teh kuli. Ngerakeun. Ngerakeun. Keur ngalindung aing mah di si Iis. Ngerakeun balik, majarkeun mati alus ku anak. Ya nangnya. Tah. Ya, Iis kunaon idung urang dijadikeun babu. Ya saha mau ngajadikeun babu mah kunaon jadi sesapu. Sesapu wae tah Ngomong tadi. teh dijaga atuh naha. Ya aing tas bari Ieu mah teu narima hayang diduitkeun Kata sama duit. Oh iya, yang duitkeun ya duitkeun. Kalau ini mah indung mana geus kolot kita sapai itu indung siang ayo. Yang duitkeun teh 150. Dengekeun ya, aing mah ulin ka dieu ka si Iis nya. Tempo imana babalataknya geus kumaha di peperena. Di sapu Gitu, bohong. Bohongnya, yo, aing di imah batur mah dek tuh, entog tuh. Saya di paraban di imah. Keur iraha aing mah sok peperen wae di imah oge mah sia. Nah, pokoknya aing handi denda 150 bu, ayo. Bawa balik, bawa balik, Ayo, didenda. Didenda Mah balik ngerakeun. Didenda Sok bu. nohea eta baksudna tempo dia beurikeun kopi, beurikeun ranginang, ieu teh hidang ieu nyerakeun Kagak lagi gembol, malah nyerakeun batu umum. nya tadina aing hayang kabur ieu nya sia neangan wae ieu karunya henteu ka Oh, kolot. nyangan sampai wing abot jeung nu burung, jeung nu gagu. Nya geus balik. Balik sia. Balik. Terus balik tapi wing hanggi denda. Denda, Bu, denda, 150. bawa, Tah, bawa. mau urang sampai ieu lalening tah. Sapu. Sama yang Mas Dia sorangan ya, aing mah Ih, pokoknya sia doa poe mama odah ka dieu. Ayo Nas ya. Ayo, Ayo ah. Awas ya aing mau naik kuning sia. So gue. Cuma ngomporan patut sia. Sebelah capek lagi hante. Karena
ayam mangkatna we hungkul duit nama lapur temenang ngeunay. Acak kulit meureun. Sugan teu dengar panennya rame deui. Mantap mah di Eh, teangan. Mak. Mereka mana? Rek balik geus kabur. Oh, sieum neangan wae. Pusing tuh udah ke di imah, si imah memusing wae kolot. Oh, diukana tuh ngasok. Capek meureun teh tadi eta. Ayo batur dipitnah. Majar ngagawean kolot cenah. Di si Iis tadi teh emak, adi tuh di si Iis. Istuning sieum mah diomongan wae sangkilang ku Bu Haji ge, Mak. Anggar we nya. Boro-boro diomongan ku batur kok kolot ge henteu teu ngawaro. Heeh, sing sabar ya, Mas, sabar. Eta tepi ka mana tadi kabur ngomong-ngomong. Di si Iis emak teh nya tadi teh nya. Ado nyumput mah. Heeh, ngadon nyumput ya nya. Siem arek neangan moal ya. Tadi teh aya neangan, malah nyarekana si Iis majar teh cenah. Emak dibabukeun cenah ge ku si Iis teh hidang banget si ieu mah. Batur bager herek mere kopi ka emak si Iis. Oh, sieum mah emang nage hirupna ka situ marulu. Olo, keur ngomongkeun anaknya jeung Bu Haji. Saruan aja Ya, yang oh, mane. Ayo si Bella deh. Mana nya? Makanya, Tuh mah pas situ marulu. Pusing. An kolot mantep mah di teangan. ya ngajakan balik kan ya kakak Oh, siang ngacacang wae jelema. Ngaku goreng wae anak masuk ge bager. Nyalain ngago goreng kolot mah dumukna maneh nu nyieun wae masalah. Uyuhan sakitu ge mah oda. Jelema geus kolot teh ngepaur gering we. ulah ngagoongan siap Oh, mun asa digaruahkeun eta Bu Haji. Eta Bu Haji Ya Bella ulah sok kitu mah nyarek mang menangkeun ge kanu jadi kolot. Sia dorang kakak kolot teh hirup balangsak wae. Nu si Bella mah limang menangkeun Oh, ya. nya, Mah tingali coba kosarani. Hei, balik, balik aja kan balik hidup siang ya kakak Kamu teh balik dijual tak Ima? Tuh hidang sia teh Emang emang aku masih dijual. tong kudu ditita-tita tita balik emang kudu ge balik. Emang aya Balik. budak leutik. Balik nyerakeun. Ajakan balik yang tunggu Ge ya. gembol tiba masalah sakit tuge jeung anak. Si bisa gembol. Mage sawana. Hah. Indung dengan anak gak goblok. Iam nyieun wae masalah karunya ka Mang Oda sakapeung mah. Untung boga kolot nama Oda. Coba mun batur mun geus setruk mah. Pusing, Mak. Tungguan, Mak. Mak, mama bikin kolot teh bikin gede ambakna. Nu si teh Kuku emak nu gede ambakna. sia teh. Nya siana tuh dah ge bikin we masalah. Salah bikin masalah sih, Mak. Saya kenal si Yam, ngulang alung wae teh hidang. Bisa di makos gitu Ima jual we. Jual. Arek cicing di mana? Kalau jebatan lega kene meuli terpal. Sungut teh dijaga nah sia teh. Ulah geus embung boga induk kos kitu. Gusti ieu baju aing kotor. Sia teh. Emak anu mimitian wae. Blengong banget sih ieu mah ka aing teh Yam. Nya tuh udah mama mimitian wae. Podaran aing sia. Kitu wae mah podaran ayo. Ari Blong diomelan. aku sia tah. Ari diomelan ku anak embung teu narima dasar. Heueuh ampun aing mah da. Tuh nya ditinggalkeun ku kolot sapoe oge meni kuatan kabalatak si ieu mah. Gawe naon Ya marona. mak, urang teh capek mak, diisuk nepi ka sore neangan we emak. Nya mah teh sia ulah. Nyieun we masalah Kan mah. we masalah, emak nu nyeun we masalah. Pusing aing teh di imah we teh pusing Yam. Nyanget pusing ka ditu ka Arab, bangkat. Nya mau ngantak laku aing mah geus nini-nini. Sia nu ka ditu tuh ka luar negeri teh hidang. Nyalaku di parat onta. Pusing wae aing. Nah, ngomong nande wae. Terus air mah jual lah imah ah. Sia ngajero gimana? Di kolom jembatan. Jadi banci sia di ditu. Oke, terapa leuwih awewe asli, pira kuing banci ah, mama aya wae. Hidung banget. Allah kolot di teangan. Aya kolot di care kanan wae. Tiba gara-gara kitu, ah, emak we, jadi ambak nang sekolot ge ah. Sia tah. Emak tah, ah. Tuman banget tak kolot teh. Allah ajina pisan. Allah ajina pisan. Allah ajina pisan. Budak teh memusing wae aing. Emak nu kasih kitu. Sia ah. Bergong. Sia anu bedegong. Ngerakeun ku tetangga tuh. Pajakeun manaon? Pusing da aing mah. Aing ngora-ngora aing kos kieu wae mah. Mah teu gablek salaki.
moal siap sama. Oi, Sora. Woi. Hari ninggang di anak batur mana kuat bager kain teh. Tempo nenggong Ninggang. Sok ayo. kabur mah. Teh Mak, itu sabar banget ya, Mak. Mana budak leutik? Balik kerakon. Ajakan balik jam tunggu Oke, ya. gembol tiba masalah sakit tuh jeung anak. sok di gembol. Mage sawana. Hah? Indung jangan anak gak goblok.